Sedih, si mami, si papi. Ulin-ulinan lagi dengan ngora. Koret-koret kenya itu mah. Si papi jangan dari nanti anak buahna. Wah, molor. Waduh, anak buah kalah molor. Udah. Siap. Ada apa? Ajeng satu ya? Orang jangan si papi nggak sampulan kebalik-balik diusir si mami. Waduh, kumaha ya juragan teh tuh balik-balik. Salah tadi bere duit ku si papi, jadi mau diusir. Orangnya tak gaji wingi dan dibayar-bayar. Kemana wae gaji eta? Aduh, palurah. Yang ke saya transfer ke. Orang eta geus tahun. Kudu nama 50 juta kudu nama. Gitu. Cuma 50 juta sih di transfer atuh. Siapa tuh ayo? Kurang kali itu. Yo, Ka Bapak. Ayo, Ka Bapak Lurah. pokoknya ulah numpang at pangku. Ayo, siap. Yo, Ulang pangku. yo. Berangkat. Berangkat. Yo anak lurah yo. Nyusakeun yo. Anak lurah sagala hayang gandong yo lah. Gaji mah menipat hese lurah teh yo. Meni hese yo. Transfer kumaha Ini hese kumaha sataun oge. Orang yo gandong wae lah. Itu suatu semua pendapatan mas kieu teh mah. Ya anu kieu we, urus anak urang urang. Kemalus kan mending. Kumaha ieu teh atuh Kil? Geus jaba bulan puasa panan ayeuna. Ka mana nya lurah nya kaburna. Anakna eueuh, pamajikanna eueuh kaya ka imah teh. Motorna doang. Banyu teh juga motor lah. Heeh tah. Gaji orang can diturunkeun kos kieu. Bapak maneh kumaha kos kieu ieu. Can diturunkeun keneh wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, teuingan. Set yo. Anak lurah geuningan. Oh, yo anak lurah yo. Turun gitu. Iya, kenapa? Tapi ka mana? Ieu dipel teh diangkat-angkat deui. Yo. Kemarin mainan. Mainan kumaha? Iya, terus. Olahraga. Ya, jaya kemana ya? Smartphone ngaranna ge. Papi, tuh, bel. Halo. Lah, keluar kamu gelok katanya. Iya, sekarang tadi jeung ngomong kawin mas. Terus reklan tadi jang. Oh, lagi sebut aja katuh, dan bagus. Beda setik-utik acan jeung bapana. Ya, bapak ya, aya SMS ya. Aya di desa cenah ieu. Tah. Ejakeun kaden bagus. Papih di desa cenah. Yo, maneh teh. Sudah dibohongan ku wakil. Hayu urang itu, hayu. Urang itu, ayo. Pakai mobil. Ayo. Pakai mobil. Mana mobilnya? Aya. Ayo kita bantuan sama si papi. Iya, kemasannya SMS papi ya. Mainan. Smartphone. Ayo, berangkat lah. Pakai mobil. Nih. Nah, saya John. Itu suka beran. Ini yang ke mana? Ke bapak teh, ha? Adi tuh. Ayo, siap. Ayo. Ayo, Paling ayo. mah. Ayo. Jangan di tangan lah. Bagi orang candi bikin Terus duitan dong tangan papi mah. Candi bikin bagi orang yang bisa tahun. Pih. Ah.
Mana lurah teh yo? Gaji orang cari bayar-bayar geus satahunan. Wah. Oh, lurah ka mana nih? Oh no. Tung, bora tuh ye, kenapa sih? Kalau Kalau ngacir gitu deh, mending lain di harapan bawah mah. Bro, Goblok gaji aing geus teh eta. Ayo. Anak gua guru atau? Oh siap, ayo laksanakan. Wakil kemana? Ayo itu di belakang. Ayo. Aduh, kumaha wae sabahan sakitu legana. Iya anu keur panen kuat teu nyaho pare sakarung-karung acan ieu. Kalau masih negak lang dapat sawahan deh. Aduh, gimana? Di pasawahan mah anu di Karang Saga, Karang Salam, Karang Sambung. Di Pakopen jeung Pelem. Ya, masih eta budak ukur lembur doang arana ge eta mah. Aduh ampun. Aduh iya rasana. Ari geus beak mah orang jadi miskin deui ya. Anu tadi orang berlimpah ganda. Mobil sekean beko sampai 8 siki ge kuat geus eueuh beja carita. Pembantu ge meuni 4 khusus tukang nyusuh, tukang nyetrika, tukang nyangu, tukang ka pasar. Wah, geus teu pacorok bahkan pembantu oge. Pamajikannya kurang kumaha 21. Oh no. Sesuai jeung aturan peraturan eta mah anu mere urang nu si dunya eta mah geus dumuk. Tahan mentakan keur ka warga urang anu marasih keneh baroga banda ulah katangka. Nurutan seperti kuring naon sababna ari kuring mah da duit loba harta saabreg-abreg oge dipake awun tah kieu mah akhirna jadi balang sakos kieu. Anu mantak omat keur ka naon sih karerencangan apalagi ka barudak urang keur dipake contoh bahwa urang kos kieu teh lain berarti bener. Lain bener tapi salah. Gaya nu gelo. Saha sih? Heuy mah nu gelo ya. Duh, jabar pindah pare nu gelo di dia ya. Duh, daek teh daek ieu mah ya kudu diusir anak buah rek nunda pare di dieu. Bah, punten ya. Anak buah rek nunda pare di dieu. Ari abah teh saha sih? Ya nu beunghar nang ieu teh nu beunghar nang ya. Di mana sih? Ponya teh dinya abah mah aku masih gagah kalau disebut abah kan aduh dengan meni kumaha sing nyarakeun pisan ieu teh bakane neng tah Dasar nu gelo. Loba wadul. Duh nu gelo saya diusirna ya. Aduh minta bantuan ya. Buru-buru ka ditu ya. Buru ka ditu. aduh teh kuda tuh neng dah ieu keur nungguan heula batur dah ieu teh tang aduh ampun ah. Kada. Emang kudu minta bantuan. Papa tadi. kenapa neng? Aya nu gelo tuh di sawah. Oh, gelo. Mana neng? Tuh di ditu tuh. Wah, eta mah si lurah eta mah kil. Si lurah eta mah. Oh, si lurah. Papi. Bilang tepah yuk. Lurah kil. Lurah. Aduh, tengan. Hei kil. Lurah. Pusing. Rah, kerara. Oh, teangan wae. Kurang nyumput. Oh, aduh. Menikangen gaji tak dibayar. Ieu budak teangan wae. Budak mah geus saudara tuh bang sahiji sabiring. Ieu naon ieu? Duit eta can dihitungan lah, pusing lah.
Pantesan atuh urang teh digaji setahun duit dibawa. Nya. Oh, kumaha wae sih. Tanu beresan. Ayo beresan gaji urang. Anu sih gede waduh ieu. Heuh, eta geuning. Kebutuhan pamajikan ieu banjutan ieu. Mah ieu tah. Tenangan Ieu. Oh, dah duit itu makan yo. Urang teh kudu make indra ka genep brege. Duit teh buset ini buat babara habis. Duit juga ya buset deh mahal ge ya beli lagi ada duit ieu mah asli ieu. Kumaha sih boro-boro mau menang ku 20.000 pan. Wah, gelo masalah pantesan atuh. Urang teh digaji, Kil. Wah, iya, ipajarkeun duit ieu, Kil. Mangkana ulah sok jadi lurah. Ulah ngaku-ngaku. Wah, itu mah paling tibang sebutan doang lurah nu asli mah urang besing ditewak. Ya batur mangut yang ngaku jadi lurah, jadi pangeran urang tibang ngaku lurah mah paling ya dibawa apa-apa satu lah. Urang teh kitu neng geus aku ku Uniko. Iya urang. Lain Uniko, Unisko. Oh, Uniko, ari Uniko teh. Uniko mah usahane pokolot ta kos anak ta dan bagus. Eta mah kitu malu. Geus ayo tong bohong, balik we itu. Mama diheureun we ku bos tangkulak. Dah, boro-boro tibang leureun utang kulak. Aya mah loba keneh, tan leungit 2 oge kain 20 deui. Oh no. Kunaon kitu geus tembelang teh ninang. Loba keneh. Oh, bener-bener Kil, komandan urang gelo. Kita pakai baju, Bro. Gelo. Ayo balik ayo. Rakeun Pakai tak ulang aja ya. Jadi ngerakeun yo. Masih pakai baju. Macam Ieu berapa beli? mustahil. Jadi nate pakai eta. Iya asa baju awewe iya. Aduh. Baju awewe lain Kil. Lain, ieu mah baju bawa di ditu teh waktu ke urang sakola di nu ada teh anu sih Bidanan. ya jadi bengkel teh jedus montir baju montir teh. Ayo balik kacingan tuh. Ayo. Bro. Pangku karunya. Aduh, ayo. Oh no. La ilaha illallah. Gubrak. Aduh, pada rokakeun ya aduh. Saingan gaji 1 tahun teh dibayar sih goreng aduh. Saingan. Ieu ngarang-ngarangkeun mah emang mau karung ieu. Aing anu mau motorna. Ya. Apa ada isi? Balik. Aduh, kayak anu pabrik ya.